Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ke sadayana anu ngadangukeun dina waktos enjing-enjing wilujeng siang oge kami mah baraya Kang Has ngadangukeunana waktu siang. Wilujeng sonten atanapi wilujeng wengi ka sadayana. Wilujeng patepang deui dina channel anu maneh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah simkuring seja mayunkeun hiji cariyos basa Sunda, cariyos pondok anu mudah-mudahan kalandap kesadayana katampi kalayan kabingahan janten panglilipur kana kalbu pang beberah kana manah entelawang mayunan hutang. Atur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun kasadayana. Namung sateuacan Kang Has ngadugikeun dongeng na hoyong koling-koling heula saurna mah ka baraya-baraya Kang Has. Kang Najaruddin Azhar mangga sabrek Warapi channel mangga gerak sabrek tah pengguru. Kang Deni Trilogi Production hatur nuhun Kang Deni. Bang Ben terima kasih, silakan sabrek nih Bang Ben. Tidak lupa Kakangku Asep Food Traveling, silakan sabrek. Channel Kaulinan Budak silakan kunjungi dan sabrek ya. Selanjutnya Cetati 01 Gaming. Saudaraku Bina Generasi Karawang, salam sukses iya. Dan kurang Banjar Channel Wilujeng baraya Kang Has sadayana. Dina ieu kasempatan Kang Has sejak medar lalampahan hiji cariyos anu ngabantun judul Duru Wiksa Tresna karyana Hendy Ahmad Sarip. Mangga wilujeng ngaraoskeun prung. Angin peuting ngahiliwir ngulinkeun daun-daunan sangkan ting arendag ting harewos pada baturna. Daun cau gugupai bangun nu ngahihiyap ka sakumna nu kumelendang di alam pawenangan. Dipalar daratang ka tempat pangsujudan nggoning pasrah diri ka Gusti anu Maha Suci. Purnama ping 14 nyumiratkeun cahayana nyaangan marcapada midangkeun kaendahan mangsa peuting. Wanci sarere budak lembur mimiti simpe ukur sora sawatara jalma nuker garogonjakan di pos ronda. Kitu deui kuring milu macang krama rejeng maranehna lantaran boga pasini jeung randa bebene urang dinya. Najan lain di lembur sorangan tapi dak warawuheun parijeng geus loma bubuhan ka ulis desa.
kling. HP disada. Dimana kene? Cek Imas lu kabaca dina WA-na. Antosan AA OTW ayeuna. Tulisan kuring mangrupa walasanana. Tuluy nguniang amitan bebeja rek nepungan warga nu can boga kartu keluarga. Paling gerek nepungan randa. Gonjak Kang Adang disusulku pating cakakakna nulian. Saya nu curiga. Lantaran kuring geus biasa larsup ka imah warga dina ngajalankeun pancen pamerintahan desa. Lempang ngagandeang mapai jalan nu caangan ku cahaya bulan nu keur meujeuhna mabra. Dina implengan kacipta jongjonna paduduaan jeung randa nu hamo sulaya bakal seba waruga demi nyimenglar kasimpe hate alatan meh 3 tahun ditinggalkeun maot ku salakina. Di tegalan euring jangkrik ngingkrik ngirik renghik 2 jalma nu keur ngabedah birahi. Disaksian ku moncorongna bulan jeung mega bodas numulas langit bengras. Kalan-kalan cari cangkas silih tempas mangsa galura dina jero dada tapi kapun celutna. Cari cangkas cicerena bangsat. Harewas teh Mas dina sela harososna. Ngomong kituna teh bari menerken rok sangkan ping-pingna nu ngagelempong teu ngabolek lak deui. Nyumputkeun mustika nu tadi disesep sarina. Pan bangsatna tos ngiwat eta ece. Cekeng. Bari nyang hel. Tuluy nyang hunjar. Leungeun diketungkangkeun duanana pikeun nahan awak sangkan teu ngajengkang. Tong nyebet ece atuh ih. Sok itu tos sosonoan teh. Pokna ogo bari ngalendotan. Jedak. Aya nu neumbrag kana dada. Basa Cu Imas ngadilak nembongkeun ogo tutas sapatemon. Nembaan kahanaang birahi. Culatot. Ngiwit kana cangkeng bangun nu hayang ngajak ngalalana ka alam impenganganana. Nuhunya harewasna nompo pisan kana ceuli. Sami-sami ayang. Tembak kuring bari nyawel gadona. Duh Lili si Neng curigaeun. Nya si Neng mah tarang ngarti ka indung teh. Komomun pamanjikan akang curigana atuh cilaka 12. Cenah bangun nu can hayang engka. Barang datang ka imah Cimas, si Neng kerdiuk bangun ngadadago di tepas. Mau di mana? Terus si mama menilami. Mana tengah tos. Pan supados kabogan Neng tu carigaan ka tempas kuring. Kesadar. Ti saiditna ti pas ronda teh aya mata nu ngawaskeun.